Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui dina channel YouTube Pakarangan. Napangkeun simkuring Rin Riani dina danget ieu bade macakeun hiji carpon anu judulna Layung Nganteur Nu Ditundung. Ieu carpon kantos dibidangkeun di majalah Mangle dina sasih Januari 2018. Wilujeng ngadangukeun Layung Nganteur Nu Ditundung. Carpon kenging Rin Riani. Kuring ngarandeg hareupeun panto pager. Pula sejona nu geus koleas angger siga basa ditinggalkeun. Hartina basa lebaran ge taya nu ngadangdanan imah. Ngajanteng hareupeun panto pager teh laluasa. Bubuhan imah nenggang jaba lain sisi jalan diliwatan. Rada jauh ti panto pager kawangun imah teh. Lega buruan bari loba tatangkalan. Nya lega buruan teh. Dititenan gemet cukutna ngajejembrung. Salega buruan ngabayak daun jeung kekembangan nu maluguran. Daun jambu batu, daun sirsak, daun jambu air, daun rambutan, kembang campaka, kamuning, soka, kaca piring, kananga, geus puguh malati jeung ermawar mah patulayah, badis jarian. Teras katembong ledok, leutak sasahujan saware geus gararing. Taya nu maresihan, orarah ngepel, tapak sasapu ge henteu. Sanajan ninggalkeun budak dua, sigana teh teu bareunang diandalkeun kana babersih. Wangunan imah nyemiratkeun hawa ngungun, deukeut ka geueuman. Leungit tendang ngiang, ukur nyasakeun simpen nu mata keueung. Ngarakacak hate mah ngan teu ngajengkok teuing. Geus kajudi teh memehna moal teu kieu kaayaan imah teh. Ngagugur rasa mah geus teu hayang nencak deui. Malah ngaliwat ge mun bisa mah ulah. Ayeuna maksakeun neang balas digegejeg ku Yuda anak nu panengah. Manehna mindeng datang ka panganjrekan kuring. Sakekembung mah ukur ngadon dahar atawa sakadar ngajak ngobrol ngeunaan kaayaan imah nu geus ampir satengah taun ditinggalkeun. Lain sakali dua kali ninitah neang imah teh ngantara digugu da lain pagawean babari ngalelemu hate teh. Siga kamari Yuda geus datang deui. Ngadon reureuh teu ngareunah balik nyaba. Bu, iraha bade ngalongok bumi teh, pokna. Nanya kitu teh teu bari nyang hareup, anger lalangkarakan neuteup lalangit. Lila rek ngajawab teh, naon pe jawabeunana da sabenerna mah teu hayang nincak deui. Rek naon ibu ka ditu? Ceuk kuring kalah malik nanya. Ah, Yuda mah hoyong wae ibu ngalayad ka ditu. Pan bapak teh teu damang, saperak nguping ibu dirawat di rumah sakit. Gerabu, aya nama bumi teh siga sayang jurig, ceuk Yuda. Nyarengeh bibirna. Ngan teuteupna jauh paninengan, teu bisa disumputkeun. Asa nancep kana jantung eta kekecapan teh.
Tang tu maneh nage moal nyangka mun kuring kahudang kapanasaran ku kekecapanana. Kumaha teuing rarasaan bapa mun ibu datang ka ditu. Satengah ngahare bos nembalan teh dir nu ngomong ka diri sorangan. Sigana mah atoheun we da kayuda masok nyebut kaduhung. Lalaunan manehna hudang narandekeun awakna kana tembok. Sukuna ditekukeun ngarah teu nojer bepet leutik wadah dahareun. Kaduhungna naon lah, panjoda ge apal basa diriungkeun jeung adi-adi si bapa. Kurang kumaha harita bi eulis nepikeun ka hohoak nanyakeun naon kasalahan ibu. Atuh biwati pan pok deui nanya. Nah bapa teu kaduhung. Keukeuh pan si bapa ngajawab teu kaduhung. Ceuk kuring. Nembalan teh bari memeres wadah kue nu kakara di eusian. Can kapikeun we sigana harita mabuk. Ayeuna mah pan bapa tos teu tiasa damang. Yuda neroskeun teh daun ge kalah ka dipiwarang ka ibu. Yuda nembalan bangun nu tamba we. Panona kaciri muter nengetan rohangan nu ngansa kitu-kituna. Dukdek panganjekran teh. Ukur kontrakan heureut nu ilaharna di tempatan kudu ngaradon ngumbara nyiar kipayah di kota. Hampir setengah tahun yang sangkeun awak di dieu kadua si bungsu. Lain teu hayang balik ka indung atawa nyiruk di dulur. Ngan teu hayang ngaririweuh we. Lain senang deui cicing di tempat ieu ge. Sasat mawa gering awak gering batin. Ukur rohonan kudu kapaksa ku kaayaan. Kumaha rek teu gering batin ditundung bari asa teu pupuguh. Nya ge dosa teh loba ngan keukeuh we panasaran. Dosa nu mana nu jadi sabab manehna kedal ucap. Kekecapan matih nu sigana pang dipikasieuna ku unggal nu rumah tangga. Puguh asa di bentar gelapna teh. Basa manehna ngedalkeun talak bari teu dipiheulaan ku pacogregan atawa papaseaan. Antare bangun nu heureuy tapi da lain heureuykeuneun ari talak mah. Komo basa peutingna manehna ditah pindah kamar mah. Asa nampak asa henteu kuring pindah ka kamar si bungsu. Saratus poe ti harita kuring nu pindah. Nyiar tempat dua aneun yang si bungsu nu embung ditinggalkeun. Lancek-lancek nama geus kalede ieu beunang ku diolo. Lain teu hayang mawa ngan kuring rumasa teu mampu kudu ngontrak tempat nu merenah di cicingan ku opatan. Pindah mawa gering batin nyajigna kana gering awak. Puguh sudah dahar sudah sare. Can sabulan hirup di tempat anyar geus kudu ngalaman di opname. Hadena adi beuteung nu tulaten ngurusanan lir kalanceukna pituin. Salila di rumah sakit teu ditinggalkeun pisan. Lian ti di urusanan teh dilalemung, dihatean, disumangetan sangkan kuat nandangan cocoba. Majar kudu gede hate ngarah buru-buru cageut. Sing karunya ka barudak tada teuing mun teu indungan. Rada leler hate teh karasa aya nu mika nyaah. Mulang di rumah sakit mimiti mangkat ngurus awak. Bener dahar bener sare. Dipikir-pikir piraku rek leluasan ninggalkeun barudak nu keur mereujeuhna butuh nu ngaping. Geus teu bisa ngandalkeun bapana, da barudak teh najan teu kedal pas samona bangun teu suka ka bapana, mang nyerikeun meureun ti ditu mah. Panon mapai nengetan jandela nu narutuk. Ngan jandela kamar hareup mah muka. Kamar nu neundeun sajuta lalakon. Kasengker ku opat tembok,
lalakon nu kungsi kaalaman bakal pageh kakurung. Moal aya nu nganyahoankeun puguh disidem ku masing-masing tokohna. Teuing kudu susah atawa kudu bungah narima kanyataan kuring sidik geus ingkah ti eta kamar. Geus teu kaitung lalakon peurih nu ditilepan, diteureun rapih dina laci paninengan. 25 tahun kuring cicing neureyan peurih nu karandapan. Teuing palebah mana salahna, teu sangka ti memehna. Sabenerna mah hayang mopohokeun pan urang teh kudu gede hampura. Geuning teu gampang da unggal kajadian bet narembongan deui. Di kamar eta kuring mimiti ngabaladah rumah tangga. Diajar misah ti kolot, bibilintik nyeun kamar leutik. Ti bagja ka bagja suka seuri minuhan rohangan leutik nu dieusi ku tilu anjeun si Cikal. Taun kagenep si Cikal adian, luyu jeung kersaning Allah Subhanahu wa taala unggal budak datang jeung rezekina. Kitu harita ge kuring mimiti boga penghasilan tambahan tina dagangan kosmetik. Mimitina leleutikan ti poe ka poe beuki nanjeur. Mangsa si bungsu gubrak ka alam dunya, kamar leutik teh geus jadi imah nu merenah, dipapaes ku garasi jeung eusina. Sampurna lalakon teh. Kamajuan kuring beti doja ku di PHK na bapa barudak. Hiji mangsa manehna mulang moal pasamon nguyung ngeupeulkeun surat PHK. Ukur di bahanan pangbubungah 3 bulanan gaji. Reuwas jeung keueung lain catulkeuneun. Ngan kedal ucap mah maksakeun muat-muat maneh. Niat mah ngagedean hatena. Keun Pak, ulah alit mana? Insya Allah datang tos direjekian. Ti bapa ti ibu ge sami we jalan rezeki mah. Halon bari ati-ati pisan malar teu pegat harepan. Bejauh tina sangkaan anapok teh manehna ngajawab. Mun gede hulu karek boga penghasilan sakitu geus nguntuk nyepayahan rumah tangga. Tidak asa anu neunggar kana angen. Ukur bisa cicing bisi matak jadi panjang. Ongkoh ngamaklum bubuhan keur nandangan musibah. Meureun pikiranna keur pabaliu babari kaudang amarah. Ti harita menang 3 bulan wae mah pagaweanana ukur ngeremane. Leungit sakabeh kagumbiraan dirina. Sagala kudu diladangan diasong-asong. Parang aya undangan ti baraya nu rek hajat, kukuring diajak milu masamuan keukeuh mugen. Teu beunang ku dipuntangan barudak. Basa akina barudak pupus mah wayahna kukuring dipaksa. Teu kireum-kireum pok-pokana teh. Teu hayang iin ditanumpak mobil eta. Sok, mun bisa mangbalikeun mobil keur pakean sorangan mah daek iin ditan. Gusti nu aku naon atuh. Ukur bisa ngagerendeng. Teuing tanaga ti mana bet kuring tambah teh hotat usaha. Teu kungsi sataun pamentana kacumpona. Kaupahan hateteh ningali mahena mimiti berag. Ajaran mobil liar ti imah. Silaturahmi ka dulur, ka babaturanana, normal deui we kahirupan teh. Najan kuring jadi leuwih loba ninggalkeun imah nguruskeun pagawean. Nepi ka hiji mangsa manehna balaka teu geunah cicing wae di imah rek nyobaan neangan pajabakan deui. Mangga atuh Pak, bade nyobian ngalamar ka mana? Teu kudu ngalamar. Rek mantuan ibu we. Nyokot dagangan ka kantor ku bapa jeung nganter-nganterkeun.
Para ibu boga waktu rada panjang di imah. Rada cangcaya sabener nama. Tapi ku niat ge geus bunga. Keun weh can pangalaman ge. Laun-laun ge paham ari ku kayeng mah. Isukna manehna diajak ka kantor. Diwanohkeun ka dunungan jeung ka babaturan. Rada naring rang bogoh ge di kantor teh kalolobaan anak awewe. Aya eta ge lalaki ngan saukur hiji dua. Keun we ari manehna puruneun mah tibatan ngajentul we di imah. Bubuhan kaasup pantas tur bisa campur gaul manehna teu lila geus jadi kacapangan urang kantor. Saprak manehna nyuluran kuring ka kantor ngan sakali-kali. Mun parang aya nu teu bisa disuluran ku manehna kakara kuring datang. Sababaraha taun ngahna-ngahning nepi ka hiji waktu pas sore basah hujan parang barudak keur ngariung di ninina manehna Daria ngajak ngobrol. Bu, sok merhatikeun nina. Nah gitu. Cek ibu kumaha? Ager nina teh. Bersih jeung pantes. Gawe di kantor ukur beda bubulanan heula ibu. Geus rada lila deukeut jeung bapa nina teh. Hari kitu? Bet kapikiran rek sina maturan ibu, da kamari mah balaka puruneun di dua. Pikiran we heula ku ibu. Leng sirah asa bejat. Awak rampoh poy, rarasaan mah nyerosot tina kursi. Ingat-ingat soteh kagiengkeun ku adan magrib, bari jeung geus aya di kamar. Manehna diuk sisidipan bari nonggongan. Kuring cengkat kacai bari asa napak asa henteu. Hate mah noroweco, ari tadi teh ngimpi atawa lain. Kapirang sora lenggah ngadeukeutan. Ibu, tos lami? Cek Yuda nangkep di tukangan. Mereka lebat, pokna deui. Moal. Ibu marek balik deui. Nadunan koyong Yuda weh neang ka dieu. Keahad biwarang aan yang mangmamannya, sina babarasi diburuan. Keun ku ibu we dibayar nama. Bu, cek Yuda bangun heran. Keun wae karunya jeung Yuda. Ibu hayang mulangkeun deui buruan resik nu papaes ku kembang 7 rupa. Ngarah hidup angger betah. Bongan ibu can sanggup mawa hidup bareng jeung ibu. Yuda ukur celeumut. Teu wasaeun maksa kuring asup. Moal hayang asup deui. Bongan kuring geus ditundung. Lengkah teteg mulang ka pangancrekan. Diantar layu luhuru. Cimahi 24 November 2018. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.